kene geus ngalangu ngahareupeun imah. Hawa tiis di baturan angin ngailiwir ti landeuhkeun nebak awak nu tadi ngadayagdag dina kursi. Ngararasakeun hawa nu nyelecep nyurusup kana lulung kalbu endah kacida. Saparat panonenjo kajauhna ukur pakebonan jeung gunung leutik nu mapaesan kaendahan alam. Jalan blung-blong kaditu kadieu kacida pisan simpe nubuh sora kendaraan anu nyababkeun polusi sora jika di kota. Anu aya ngan sora manuk jeung sabangsaning sasatoan anu kacida matak geunah tumanina kana HP. Ngupahan sungkawa matakna ngahajar reuh di dieu bumen-bumen di tempat anu kuring sorangan can wawu. Ngahaja lian ti hayang ngahirup hawa seger oge aya anu lain hayang nyingkahkeun langse miceun reged anu aya dina diri hayang muka lambaran hirup anyar di dieu di tempat anyar. Satu tas kajadian harita kajadian anu kacida matak don rendah diri jeung putus asa ngabaturan kuring. Kajadian anu langsung nangkupkeun jeung menggaskeun sagala pangharepan anu karek pejunghul pating terentul mapaesan hate ku karir anu neut-neutan alus. Jabatan alus sakeureung deui baris kacangkring ku kuring. Jabatan anu salila ieu dipiharep ku sakabeh pagawe di perusahaan tempat kuring. Tapi ku kajadian anu tumiba kuring kudu nutupkeun hate malah nepi karisen di perusahaan segala. Bongan nya bongana atuh mamala bat nganjang ka diri. Sakapeung mah aral kacida mendingan nemahan pati daripada nandangan lara. Allahu Akbar. Kuring jumrip waktu awak ngudupruk labuh gubrag panci anu dipake na cai murag meneran pisan kana deungeun katuhu anu neungel kana lante. Rabu tetangga anu deukeut pamajikan rawah riwih ningali kaayaan. Aya anu ngabaluran leungeun ku minyak, aya oge anu ku odol paciweuh. Sababaraha lila jadi pasien di rumah sakit ngubaran leungeun anu kaleog. Tapi ning kitu geus titis tulisna anu dipiharep sangka normal teu waluya. Leungeun katuhu jadi komper tanaga sarta robah warna hideung pabaur jeung bodas anu pating gareblek totol-totol. Mata geuleuh ningalina. Komo lebah curug mah pasti ngabiri gidi ningali tumpukan daging anu teu mangrupa. Jiih kacilakaan anu nyababkeun kuring tatu saumur-umur. Rujit sorangan geus ngarasa kitu komo meureun nu lain. Kitu anu jadi momot kuring saban waktu. Sanajan pamajikan sadilana nyarita tetep nyaa tetep narima kana naon rupa anu tumiba. Ngan kuring angger teu sadar ti harita jadi leuwih kasigeung jeung gede ambek. Teu kaur aya omongan anu rada teu merenah langsung nyentak. Kitu deui mun ngadenge anu ngalem ngagedekeun hate teh lain ato tapi beuki ijin
kanu ngomong asa lelewa, asa ngahina. Sakabeung sadar jeung mangkarunyakeun kanu jadi pamajikan parang disentak. Tapi nya kitu teh atuh kuring teh sok asa geuleuh. Matak mending nyamunikeun diri di dieu tempat anu hara-haraeun meh teu panggih jeung jelema loba tiis ceuli herang panon. Kapaksa meureun pamajikan ngelehan maneh nuturkeun kuring pindah. Ari barudak mah anger we di kota, satia ka salaki ngurusan kuring anu keur karandapan aral tinimbang aya kajadian anu teu dipiharep. Mimitina mah manehna mugen sarta ngalemu ka kuring sangkan cicing anger di tempat anu baheula. Nah, tos diemutan Kang. Cenah panona manco ka kuring. Ngomong we. Kuring tegeuk tenempok saeutik oge ka pamajikan. Saur pangemut abdi mah mending di dieu heula atuh. Tong getas harupateun. Anggur sing tawakal. Pan akang ge di dieu keur diubaran. Mudah-mudahan aya jodona bisa cager cara sasari. Pamajikan ngalemu. Leungeun ngocekeun gelas. Song gelas dikakuringkeun. Leut heula cai teh haneut meh janglar. Teundeun we di meja. Kuring teu mirosea. Kang, Pamajikan ngarahu. akang teh sing sadar. Sakieu ge alhamdulillah. Ngan saukur panangan anu tatu. Nah didinya ngaharepkeun kabeh awak kaleob ku cai panas kitu. Astagfirullahaladzim Kang, sanes kitu. Heup gandeng. Manggeus tong loba carita deui. Panon kuring mencrong ka luhureun meja kerja. Map anu numpuk, buku-buku, kantong jingjing, ngingetkeun kuring waktu digawe. Hapunten. Manehna cengkat. Nung, Kumaha? cenah ngarandeg, lengkahna kandeg. Hampura akang, cekeng teh. Teu sawios, ngartos. Gek digigireun. Akang teh era ku kaayaan. Nung ge apal kumaha akang baheula. Jadi wayahna mun nung nyaah ka akang. Kuring neuteup, panonna nu liuh cari nakdak. Akang hayang pindah, hayang ngumpi diri. Keun we cicing nyorangan ge, ari nung teu daek mah. Pami tos buleud mah mangga. Keun abdi ge bakal nyarengan. Sorana dareuda. Tempatna jauh ka ditu ka dieu. Kabeneran aya relasi anu ngajual villa. Alhamdulillah teu ditawar deui, langsung diduitan bakat ku Ato. Tempat anu ceuk batur hara-haraeun pikasieun teh ceuk kuring mah betah ka cida. Tempat anu saeutik-saeutik micieun Bang Balu nyingraikeun langse anu asa ngukuntit diri. Unggal isu ngalangeun hadeupeun imah, jalan-jalan ngarasakeun hawa anu seger, tumanina kana awak, sumarambah kana bayah.
Katunggaraan saeutik-saeutik kaubaran kuningali kaayaan ciptaning Gusti anu endah kacida. Sanajan anger we sok aya kasedih datang mun inget kana kejadian. Gusti, nah anjeun masihan sagala kasedih nu pohara. Kuring nyusut cipanon ku tonggong leungeun nu datang teu kaampeuh. Panon anger nyerangkeun sakuriling. Reat ka kenca, reat ka katuhu. Karek sidik, geuning rada jauh belah kaler. Aya jalan badag molongpong, didinya aya gapura badag warna emas pating borelak katojo sumira. Gapura anu jadi batas hiji wewengkon, katangen di luhurna aya aksara badag ngan teu pati eces jeung teu kaharti tulisanana, teuing batas daerah naon. Tulisanna rada tejejeg siga tulisan Sunda Buhun. Awak asa lungse, asa sedih pohara ningali gapura anu aya di dinya, gapura anu dipinding tihang beton kenca katuhu. Beton mangrupa dua leungeun anu keur nadah siga anu keur ngadoa ka mantena. Aya nu marabei ningali eta dua leungeun anu kakeranggah, leungeunna anu katuhu ning eueuh ramo anu katingali. Ti pigeulangan nepi ka ramo teu aya, buntung. Ret kana leungeun katuhu kuring anu teu daya teu upaya. Tong buroning bisa ranggah siga kitu. Anggur bet asa ngaheurinan teu bisa nanaon. Jadi hahalang pikeun ngalakukeun kagiatan. Mulapes teu aya daya upaya. Sagala ngan saukur dilakukeun ku leungeun kenca. Ret deui kana leungeun ranggah di luhur gapura, katingali leungeunna bedas ngadoa unggal waktu. Jung nangtung lajag-lejeg aya amarah anu datang teu diondang. Ambek murunyung inget kana papasten anu karandapan. Kabayang wae waktu keur gandang sapopoena make mobil datang ka kantor pada ngahormat, pada ngajenan. Nah ari ayeuna nah atuh maneh teh ngadon mulapes, eueuh guna, eueuh gadag. Asa mendingan siga leungeun di luhur gapura. Sanajan buntung, tapi geuning perkasa katingalina gagah. Kuring ngeubeutkeun maneh kana kursi, ngepeskeun leungeun katuhu satarikna. Aduh. Kuring ngajerit masa leungeun kena pisan kana ambres kursi, nyuuh kana meja sababaraha lila. Ngarasakeun nyeri dina leungeun. Celak, celak. Sora nu ngeclak eces kana ubin. Ngareret sagedeung kalebah sora anu deukeut suku. Bari angger nyuuh. Kebek ningali getih anu aya dina ubin ngabayabah. Beuki loba bareng jeung ngeclak ti luhur saeutik-saeutik. Kuring tanggah eueuh nanaon. Paneuteuk balik deui kana ubin, nuturkeun getih di mana asalna. Ret kana leungeun anu beuki nyanyautan. Gusti. Kuring ngajerit ningali leungeun kuring nu buntung. Nung. Kuring ngagero pamajikan bakat kureuwas.
antara sadar jeung henteu aya nu nyuara tan katingali. Syukur geus mikeun eta leungeun ka kuring. Dasar jalma mora kadeweng salilana ngagulung aral. Suarana tibeh kaler lebah gapura, ret ke gapura, ret ka luhur gapura, ningali leungeun anu ranggah teh cacadna leungit baganti dua leungeun anu sampurna. Lang kuring teu inget di bumi alam. Pamirsa, rupi namung sakitu anu tiasa kapihatur, kirang langkungna sim kuring nyuhunkeun dihapunten. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.